Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 20 genap. Judul carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta Parepeh. Ieu anu nganggitna JH Cianjur. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Malam Jumaah bada maghrib biasa nama kuring tada ujug-ujug kaluar ti pangsalatan, tapi harita mah sanggeus salateh tuluy bae katepas ngabaheuhai dina kursi panjang bari ngararasakeun kacape. Di jero imah pamajikan ngagero, bade tuang ayeuna atawa engke bada isa. Engke bae ceuk kuring, ayeuna mah capek keneh. Cek abdi oge ari di damel ulah popohoan teuing. Ieu mah teu kengeng dielingan. Upama urang boga budak teh mah meureun moal wawuh jeung bapa, da indit ka pagawean budak sare keneh. Ari datang budak geus sare deui. Ngajan popohoan oge naon atuh anu dibelaan anak teu boga. Ku kuring teu ditembal da nya kituna teh. Keur kitu ujug-ujug aya nu pupuntenan, tuluy ku kuring panto dibuka. Saha abdi mun kusuna mah mangga calik geuning ieu teh burit-burit jeung mawa budak aya perlu naon sareng betna asa-asa kakara papanggih nu ti mana teh anjeun teh. Abdi tebih Pak, aya naon atuh? Abdi bade tumaros sanes bapa teh ane merasa sak Cinambo nu ayeuna keur dipidamel. Laras kuring. Nah aya naon? Lamun dak menta gawe mah isukan bae ka dieu deui atawa terus kana pagawean. Da aya mandor tarma keur ngagentakeun ngali lombang. Sanes Pak, abdi mah sanes bade kuli. Aya naon atuh? Abdi nguping ti anu nembe wangsul ti dieu tas buburuh ti sasak Cinambo. Sanggamna teh bapa di dieu milari hulu jelema keur parepeh dina lombang galian sasak Cinambo. Upami yaktos abdi nu sanggam nyumponan kana eta pamunut bapa. Kumaha? Ceuk kuring rada kaget. Sumuhun bapa ane mer di dieu keur milari hulu jalmi anggoon parepeh. Malah bade digaleuh milari nama 10 ceuk wartos mah. Leres bae atuh nuhun, henteu bae abdi mah bade wangsul deui da sanes bade kuli. Oh, anjeun teh culik. Sanes culik Pak. Naon atuh ngaranna? Da nu ngajual jelema keur parepeh mah ngaranna culik. Abdi mah bade ngical oge sanes nu sanes. Anjeun sorangan kitu hayang dijieun parepeh. Piraku atuh Pak? Saha atuh? Da nu sajen mah moal aya nu daekeun. Kieu nu mawi abdi ngabantun budak oge manawi eta parepeh teh kengeng ku budak leutik. Nah budak saha eta teh? Anak abdi pituin. Indungna parantos maot keur waktu ieu budak kira-kira umur 1 tahun setengah. Da eta we nembe lesot nyusu. Nah anjeun teh nyaah ka anak make rek dijieun parepeh atawa ngimpi. Kantenan nyaahna mah bobohan ka anak sareng sanes ngimpi. Nu mawi ku abdi dipiara oge dugi ka umur kirang langkung 3 tahun. Nah aya deui anak jabat ieu, ceuk kuring bari mimiti olohok, awah hingkung ngarasa heran jeung aneh. Teu aya ngan ieu-ieuna. Nah anjeun ikhlas lamun ieu budak diteuk-teuk beheungna tuluy sirahna dikubur dina lombang galian disasakeun. Mencitna ge deui ulah kuno sajen kudu kudu ngajualna, da kuring mah moal meuli awakna ngan ukur sirahna wungkul. Nah teu aya di dieu nu tukang mencitna.
lain teu aya ngan kitu bae kuduna cek kuring bari ngadeg-deg saluar awak duka teuing kunaon terus saumur nyunyuhun hulu kakara manggih keanehan anu cara kitu nya ari kitu mah rek ngaduga-dugakeun maneh bae dabongan kasurung ku pangabutuh mangga bae mana ku bapa bade usaha ridu ku budak bade gaduh bojo deui jadi rintangan atuh bikeun bae kanu sajen ari jadi rintangan mah da meureun aya anu hayang boga budak pibujangon atawa abdi oge aya emutan kitu nanging upami eta budak aya di batur bilih abdi engke di akhir dongkap deui ka nyaah kapun anak tangtos jadi panyakit ari atos maot mah ngan ukur kaduhung jabi teh eta abdi butuh artos kangge gaduh bojo deui sabaraha rek dijualna beri rada ngewa kana pamaksudanana kumaha biasana bae Pak ari wartos tinu sanes mah bapa ngagaleuhna teh 500 sahuluna beunang ditawar beri ngaleket teh hate nenjo kana budakna anu teu nyaho dihitut bau yen manehna rek dipaehan lantaran bapana hayangeun boga deui pamajikan upama kirang ti sakitu mah meureun moal cekap ongkos walimahna ge ayeuna mah kieu bae 300 nya da kuring keur teu boga duit perkara mencitna sanajan kudu kudu ngajualna oge eta mah keun kukuring sorangan nu eta anu 200 teh hitung-hitung buruh mencitna mangga bae Pak dapon ayeuna bae da abdi bade wangsul ayeuna najan wengi-wengi oge daguhan sakedeung kuring rek nyokot duit heula kuring ngojengkang ka jero nepungan pamajikan tuluy badami tutas padami golosor bae ku kuring dibayar 300 sarta ijab kobul jual beli hiji budak awewe nyai daek milu ka bapa cek kuring ka eta budak unggek beri semu ngadeg-deg sigana tiriseun sing betah di dieu nya budak unggek deui hayang dahar nyai teh budak unggek deui sarta aripek teh dibere sangu ponyo pisan da lapareun meureun 3 bulan ti harita budak geus ganti sifat kulitna bersih awakna lintuh jeung pikanyaaheun getol di titah sagala daek ngajina calakan singara bakatna berseka sarta nya jadi parepeh kana hate kuring jeung pamajikan lain parepeh sasak cinambo naudzubillahi min dalik nepi ka tega ka anak tamat cenah pamirsa Cinambo 10 September sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.